Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Karuhan kitu mah jung jeleng ti anu bala aya anu laluncatan anu saterusna buk-bak birimkeun tajongan jeung panggebug ngahujanan badan karna anu memang keur selang-seling nepi ka beungeut karna geus teu puguh rupana. Jabat ti ngalai ku getih jaba gareuneuk deui tapak tajongan jeung tonjokan nu taya pisan mingena. Gas oi. Talian oi. Topira pangawasan teh geuning. Inju si mursid teh sakitu-kitu nagri oi. Ceuk eta jalma anu tetela madraub bari jakuk deui najong kana beungeut karna. Anu harita karna kayana geus teu inget-inget. Catul jagonya tapi menang keneh di bongohan geuning nya. Ki obing mairan bari jedak mehna oge ngajejek kana sirah karna. Tarojo si Busro, tah ya si Busro ya. Bari ngajingjing tambang teu anta parah dengan rakatak we sakujur badan karna di talian. Di baku teu beda we. Ti mungkeut suluh puguh oge ngalian anu geus teu walakaya mah babarinaker. Tah. Wah. Gerabudi sia setan. Si Busro nyarekan bari nyiduhan beungeut karna mani lamokot. Kumaha teh ya bangke anjing teh euy ka kumahakeun? Si kono nanya ka Madraub bari ngajak silah karna bating omong ku beragol we kagawe le si lain teh koprok sake kuman Madraub marentah ku nafsu mah geuning rasa kamanusiaan teh nepi ka leungit ku jalan kieu Madraub boga angkeuhan yen karna teh tangtu bakal tinemu jeung ajalna. Di paehan harita mah teu pati luas, turug-turug moal ngalaman tunggara heula. Tapi mun di baku teh sata aya dina dasar gawir mah anu sakitu luang kawingna piraku teu ngaranapan sang saraheula rek kalepaskeun nyawa teh. Komomon bari dirawegu satu galak mah. Ragayeung we karna digarotong. Diayunkeun sakedeung kalawang kedebut we karena dibalangkeun ti luhur gawir awakna ngagejret kana batu. Saeutik oge manehna teu ngaluarkeun suara naon-naon puguh teu tadi oge geus kapaehan karna teh. Balik-balikanan lamun inget tangtu moal tahan ngalaman panyiksa jeung panghina anu sakitu poharana. Rupana wae musuh-musuhna teh masih keneh ngajiri manusia, tapi ari jero-jeroanana mah teu beda we ti sato hewan anu panggalak-galakna sarta pangjahat-jahatna. Teraskeun ieu Baraya. Siap Barayanya. Sok sambil ngopi tenang we sang doli mah. Baraya ayeuna urang guar di hiji wewengkon sejennya. Hiji jajaka alus wanda hade rupa. Ngaganeuang mapai-mapajan lembur anu kenca katuheunana ngampar pasawahan anu keur meujeuhna bener hejo. Paromana tembong marah mai hegar
ebreh dina pamuluna suraseri umat imut kawas anu keur kasinugrahan anu pohara. Lempangna sakapeung noyod. Tempo-tempo luluncatan kawas anu ngahalangan jajalaneun. Padahal mah taya naon-naon. Leungeunna teu daek cicing ruarawel kana dangdaunan anu ngagigidig sapanjang jalan. Sakapeung daun anu meunang ngarawel teh diasupkeun kana sungutna anu teu lila diburakeun deui. Tapi mun seug dititenan kaayaan panonna estuning matak hariwang naker. Disagigeureun pasemona anu marhamai hegar teh anu memang jadi nambahan panyari kana keuritan beungeutna anu hade rupa manehna teh ngabogaan panon anu kacida buringasna. Lingas teu beda we ti mata heulang ruyuk. Ngan bobohan kalimpudan ku buboden anu memang pikaresepeun lamun teu ditelek-telek mah kayaan paeuna kitu teh moal kaceriteung. Surya kitu ngaran eta si jajaka teh. Anu di kalangan para mojang mah geus teu matak aneh deui. Salilana jadi catur ngagorah jadi carita. Jajaka Surya teh jadi Senin kalemekan jadi Ahad kacapangan anu teu boleh jadi bahan obrolan sok sanajan jadi cageranan teu bruk-brak di arambeng sakarepna. Tapi nggak waktu. Biasana di wahangan bari mandi atawa di tampian bari nyeuseuh bari ting cirihil. Ting cikikik seuri leutik nyaritakeun si manehna teh bari dipirigu sempal guyon gogonyakan. Kitu sote lamun tai lalaki atawa jalma anu pikaeraeun. Tapi lamun aya salah saurang anu dianggapna matak gamah ngagorahna teh ngan ukur di jero hate tara teu wani tembus kaluar. Kumaha terek jadi bahan carita atuh. Bugus Surya mah eukeur mah hade rupa katambah pamuluna sareh dareh deh tulta berehanaker tara ngoreteun katineung hate. Sakur mojang anu rada meusan mah adresna tara ieu disieухkeun. Kaboh oge dibagiakeun, dihiapkeun, dilayanan sok sanajan sakadar ngan ukur saoles. Memang geus biasa jadi adat tabeatna Surya. Tara ceehan Surya mah beda jeung si Jepri si Plok. Teu kaupen ningali anu luis herang-herang. Maehna mah babarieun kapincut kagembang najan keur meneran boga kikindeuan oge. Ih, sok culjeun we ka anu heubeul mah. Anu satulina gap kanu anyar. Herman Rey meureun kitunya. Tapi sanajan geus padanya yen Surya teh kitu pamakena, mojang-mojang teh tara ieu aya anu pundung atawa tara aya nu nyeri hate. Lantaran Surya mah watekna berehan tea bagur ka sasaha. Geus kana waktuna masuk dibalikeun deui atau dibalikan deui. Maehna mah tara sungkan malikan popotongan. Cineuk lama Surya teh hiji jajaka anu teu oleh dipisuka sanajan geus kungsi nyieun codeka. Hal ieu teh perbawa hade rupa tur pinter nyarita ngareka basa. Popokanana ngalageuna kana hate. Karasana amis kareueut. Alahmanan madu katambah dipasieup ku darehdehna. Darehdena bubuden wanda pamelet anu sanyatana mah eta kabeh ngan mangrupa pangolowan wungkul. Tapi teu kabeh mojang kitu petaana. Anu kitu teh mah ngan sabagian leutik nyaeta mojang-mojang anu boga wanda pucuk awian babari
lenjog teu kaop kaoyakeun ku angin lirih. Mojang anu teu kukuh pangkuh, anu teu ngabogaan kapribadian sarta harga diri. Da ari kalolobaan mah ningali peta lakuna Surya model kitu teh kekurang-kurang anu mika cua mika giru. Cua ku kalakuanana ngulinkeun awewe anu teu beda we ti kana cocoan. Rasa maneh patuh teu nganyuk wandah teu menta. Kalakuan teh teu beda we ti euwah-euwah. Para jajaka sajana oge lain saurang dua urang anu neundeun hate kanyerian lantaran direbut bebeureuhna. Tapi ngan saukur disidem dina hate anu teu weleh ngagremet. Dari terang-terangan mah ngebrehkeun ka teungeunahna kabeh oge teh aya anu waniun. Lantaran Surya teh sajabana teu boga bapa anu kaitung jadug dipikagimir ku batur salembur. Turug-turug Surya sorangan dina urusan ngagugulung kadugalan mah estu pilih bobot pilih tanding. Ku kitu teh mah kabeh pangarti bapana teh tumplek tamplok kabeh diturunkeun ka manehna. Ieu sababna Surya dina ngalelecena para mojang teh estu ning sakama-kamanaker. Eukeur mah hade rupa alus wanda katurug-turug boga pangabisa anu beunang disebutkeun unggul ti batur anu tungtungna timbul dina dirina ujub sarta takabur ngahampas ka sasama anu dina enggoni ngalajur hawa nafsu teh terus we ngadudud taya euih-euihna. Ayeuna oge mahna teh ke lumaku mapai-mapa jalan pilemuran. Saknya nama eukeur aya maksudna anu tangtu sugan we manggih kembang ligar anu babari di seuseupna. Tapi ari hate mah geus ujub pinasti bakal manggih. Anu matak sajaruning lempang teh manehna teu weleh runya renyu we. Geus kapcipta bakal pini mateunana nyeusup kembang anu masih keneh seger. Beak sawah breh manggih kebon. Rupana wae memang kabiruyungan pamaksudana teh ana rongheap teh hiji mojang ti landeuhkeun bari ngelek ayakan anu geus dieusi lalab-lalaban. Rupana wae mehna teh meuntas nguneur ti kebon. Atuh bukuh we pikeun Surya mah teu beda ti nimu manggih. Bari umat imut kumasep mentangkeun panah asramana asmarana anu tara gagal. Bibirna mah geus kumita pe lantaran ieu mojang teh sanajan bener bijilna ti sisi wadalan ti padesaan, tapi manehna boga wanda anu matak taruntageun hate. Sari manis lain kaulinan, tangtungan, badan jangkung leutik, ngalampayat, tapi papal ngeusi upami istilah kiwari mah dempru pangintennya nangis sinjang tiagenya semet ieu semet bitis pakulitan hideung santen matak nineung komo mireungeuh keuretan beungeut anu lonyot dua pipi ngadaun seureuh irung mancung bibir ipis papasangan samu kicup ari seuri teh moh untuna ngaborelak bersih hade piara. Boleh ti kebon nyai Surya nanya anu maksudna mah ngocal-ngocal. Si Surya mun adi kieu di papag dori saingan jeung dori mah ieu. Masih parawan ngarandag samu memped ka sisi. Sajongjongan mah ngajengjen mireungeuh jajaka hade rupa jojo nanya ka manehna. Sata polahna kawas anu geus wanoh pisan anu pikeun mahna mah ieu teh hiji kajadian anu mata kaget. Mulih nguneur nya nu geulis teh nya dikarsaan Surya nanya deui dumeh nyimojang kalaka melohok-hokeun kawas anu kasima.
Sumuhun. Akhirna mah Nyi Mojang nemalan oge, tapi soalna mah lalaunan pisan meh teu kadenge. Surya ngadehem, rada gempur oge mireungeuh borelakna huntu bodas anu ngaberes. Teu beda we ti mutiara anu dijajarkeun. Saking ku beres-beresna upamina ke mawasna bahewon panginteh. Kitu nya. Di mana bumi teh gelis? Tebih ti dieu. Surya terus tatanya bari runat-rinat kulat kelet pasang aksi dieusi daya pamikat. Teh caket. Nyi Mojang terus nyeredeg bari mepet rek neruskeun di lumakuna. Ngarasa kaget deui mireng petalakuna ieu jajaka. Berkawas anu kurang sasetrip, runat lindap, gumasep pika sebeleun. Siga eme geus diadu, mata krehe katingalina. Engke lanan atunung hari enung. Neme oge tepang pantos bade ngantunkeun. Engkang teh jalmi kalangsu nuju aya di nu dipilarian ieu teh. Surya bari ngaragamang kana leungeun Nyi Mojang, maksudna mah nahan supaya ulah waka indit. Nah bade aya pikeun sanaon kitu? Nyi Mojang ngepeskeun leungeunna. Beuli tambah-tambah kagetna lantaran sidik ieu jalma anyar pinanggih teh petana kurang ajar pisan. Mulain jalma kurang saeunan mah pasti ieu teh jalma anu coreng irungna. Kitu pamikirna Nyi Mojang anu hatena geus mimiti hemar-hemir sieun kumaha onam. Seueur kaperogian magelis akang teh. Kiatu ulah gurung gusun anu oge tepang nitos bade ngantunkeun engkang. Punten ti payun. Nyi Mojang nyeredeg deui, mari biar kasih si pager tatangkalan maksudna mah rek terus init. Geus yakin yen ieu jelema teh lain jelema bager. Surya bari ngaragamang direk nyabak leungeun tapi saka ieu mah Nyi Mojang teh rancing geus pisan. Bari ngulawitkeun leungeunna ka tukang, manehna terus nyeredeg. Petalakuna teu beda we ti manuk japati kagareuwahkeun. Ngan bae Surya oge lain ucing garong sakatiga atuh Surya teh. Teu gampang bisa di pangkatkeun ku mangsana. Sakilat mehna loncat ka tukang ngahalangan jajalanna Nyi Mojang bari surungah serengeh nembungkeun lelewa anu pika sebeleun. Aling naonan sih ieu teh? Pegat-pegat ka batur. Naon sih? Nyi Mojang mundur sieuneun ku petalakuna jajaka kawas anu rek ngrekeb manehna. Gelis gelis buat merugulnya kebenang di Pikasono sanante Nyai mah mani bedang wang kelang nakernya sakedah nama atuh Nyai anu tumaros mah kedah jualer gitu. Surya bari ngatayap nyampelkeun lalaunan petana badi soe ucing anu keur ngadodoho manuk. Siap rek ngarekeb lamun seug dipangejatkeun. Lain kitu petana, jelema bener mah. Anjeun mah tetela. Teu kahinanya. Saunana wae ngalampah teh. Nyi Mojang ngejat balik deui ka tukang. Anu saterusna ngadeleg lumpat meleteng kalebak. Tapi lain ge Surya anu geus kakoncara buaya darat ta si Surya teh tah. Lain tukang hordeng. Sasat ngalaman hiji kajadian salilana ngumbar kadewasanana maehna teh cara dipangejatkeun ku awewe.
lain dengan rasa tengenana barang mirengeh patalaku Nyi Mojang anu teu beda we ti nampik sapajodogan. Eueuh di ditu nampikeun meh nama dipangejatkeun ku awewe teh. Kalawan teu panjang mikir deui saak we Nyi Mojang teh ju udag diobrot. Teu beda we ti paninggaran hudag sato berwanana. Nyi Mojang surti kana dirina anu rek digunasika. Bari ti papareto teh manehna gogorowokan tulung-tulungan lalabda anu meunang hese nguneur teh awur-awuran di jalan geus teu nolih deui asal dirina salamet. Curung Surya anu tindakanna leuwih gesit geus hasil bisa nyusul satami heulaan Nyi Mojang. Malik kahadang anu keur tiba beregeg geus rikna notok-notokeun maneh. Anu pikeun Nyi Mojang mah tanagana sasat dibeakeun kabeh. Atuh barang Surya geus nyampak kahadang hareupeunana, manehna teu bisa nahan badana, terus nyuruntul nubruk Surya anu geus ngajega di jajalaneun. Ada lompat ka mana atuh sayang? Sayangku, lompat ka mana sih? Si gelis Surya bari nangkep badan anu nyuruntul sasat nyamperkeun sorangan. Tolong! Nyi Mojang ngocek bari guguri nyalan hayang lepas tina tangkeupana Surya. Tuh jadi botak botak jadi batuk ke akang cicing atuh ali enung. Cicing sayang ya. Mahal di sana udah kungkang oge. Paling-paling bade dirung-rung. Di pasian kabina. Ikeun teh. Surya bari magehan rangkulanana. Beungeut Nyi Mojang anu gudag gider teu daek cicing teh. Kumanehna didengkek sina nyusup kana dadana. Kang Jaja! Kang Jaja tolong Kang Jaja! Kang Jaja help me. Nyi Mojang minta tulung ka kakasihna anu keur waktu tadi ngecruk macul di kebon. Kang Jaja, Kang, tolongan Kang Jaja. Nyi Mojang ngagerwan minta tulung kakasihna anu keur waktu tadi ngecruk macul di kebon. Kang Jaja, Kang mah Kang Surya sayang, Kang Surya. Surya kitu nate bari ngadang-hengakeun beungeut Nyi Mojang. Teu anta parah di beungeut anu geus kadang-hengak nyang heui teh kumanehna teu diantep. Teu beda we ti Bang Bara anu keur napu kembang ligar pinuh ku madu mamanis. Najis, aku udah ngajar. Nyi Mojang gegelegepan teu beda we tia anu ti teuleum. Cicing atuh sayang, ulah mota, aya nu geulis, da ku akang ge mali kumaha ya. Cicing, aya teh Surya benar-benar geus karajinan atawa karajingan setan 40. Ore bacung hiji jajaka ngaluncatan pager. Kecret pereupna anu memang geus peuleud teh nyayang kana cariham Surya anu memang keur balanga lantaran keur ngagugulung Nyi Parawan.
atuh teu mingeu deui dadana Surya jadi jangeyeng kagigir. Hiuk deui ditimpah cukang irungna lantaran beungeut ngadadak panglik. Ngarasa kaget beut aya gelap datang salah mangsa. Ari gejet ari cengkeng we Surya anu saterusna ngajurah roh. Nyi Mojang kabantingkeun ngan untung kaburu disamar ku Jajaka anu aya datang anu teh lian ti jaja bebenena Nyi Mojang. Urang ajar sakalakuan teh. Teu beda we ti binatang. Urang ajar sia teh. Nah, kalakuan teh. Tah eta rasakeun ku sia. Buluhan ti aing tah. Goblok sia. Jaja nyarita cipoporongos bari napas sangahegat akibat amarahna nu can budal kabeh. Kurang ajar sia. Ngalakjanan sia teh ka aing. Sia anu kurang ajar mah goblok sia. Surya ngagentak korejat hudang bari ngusap-ngusap cukang irung anu karasana asa ngalalap di jagor ku kupat bengkulu. Nya telas nya pejah mata katurongan. Sapasang palona mulolong mencerong ditapuk nafsu anu ngagugudug. Teu pupuguh aya jalma anu andon suka ngagunasika kana dirina. Kawas anu teu nyahuan pisan yen mehna teh jago sata anak dedengkot kolot anu geus langka pitandingeunana. Memang dewek melalaki sia. Kurang ajar. Balikanan sia. Patalaku teh teu beda ti hayam lamba. Rajeun wanita kabikang sia. Blog. Sor sia. Geura peulahkeun dada aing. Lamun nya mah sia mika hayang kanyi edah sia kurang ajar. Jaja nantang bari palona mencerong ngadago lawana anu kakara cengkat. Tong sombong sia jurig. Teu nyaho ka aing. Da aing apa ti mana sia kasih aing? Aing ya si Surya ya. Si Surya aing teh. Surya bari nepak dada. Lain deui Jaja ngaranjugna barang ngadenge pokokana Surya. Memang mehna teh ngadenge. Ngadenge mah geus. Yen Surya teh hiji budak ngora anu mata karanjang sarta dina soal pangabisana mah lain bantrak-bantrakeun ongkoh kolotna oge lain jalma atah-atah deui. Ku sararea pada ngamuan pada mika serab lantaran wawasena geus kakoncara tukang nundukeun musuh garung ngaragrageun lawan anu sanajan gagah rongkah. Lain ratus hiji anu geus jadi pacundang oge teu saeutik. Bilanganana ku manehna geus dikirimkeun ka sejen alam lantaran gana-gana wani ngajajal jajaten sarta wawasena. Tapi lantaran geus kagok asong, ongkoh deui pikeun Jaja mah pantang ngejat sadu mundur, satungtung bisa ngalawan keneh mah. Komo deui ieu tacan oge adu hareupan ngalawan wawasena anu jai lawan. Asana teh piraku make kudu jejeri atawa mundur ku anu tacan karuhan. Paribasa ngaplek jawer ngandar jangjang miuni hayam kabiri. Kalah kagining hatena mah kecing ngan menang gagah wae ari kawani mah eueuh. Tunyakeun ngaran deui si aing mah goblok. Dik sasau ge bodoh aing mah. Tapi kalakuan sia teu beda ti eubah-eubah tah. Teu make polo sia kalakuan teh. Ku aing mah diantep goblok. Tungtungna jajanekan. Eleh meunang kumaha engke ari geus dicoba mah moal panasaran. Maka duhung sia. Moal aing mah. Nah kaya kaduhung sia teh demi harga diri sok blog. Ceuli sia ku aing rek dirampungkeun. Sata bibir sia ku aing disurimam tah sia.
Irung si oge ku aing perlu tah disompungan. Tuman sia kenyaho ka aing. Lukak lanyap sia. Surya nafsuna geus teu kaampeuh deui mireungeuh Jaja anu taya ka gimir teh. Sor deuleuh sia mun bener mah blog. Muntong kalaka batos sia. Moal ngejat aing mah deuleuh. Sanajan satujang beas. Haram pikeun si Jaja mah. Nyage aing pagawean tukang kenang baheula ngarebab aing teh. Ninggalkeun pakalangan satungtung musuhna tacan ngacor masa ku aing. Sok sia blog. Jaja geuleuhna keur beungeutna anu didama-dama teh make rek dirobah dijieun kawah Subang Barongan. Yang hareup ketak lawan anu bener-bener ngajak ngesang. Surya ngagebrig taneuh anu saterusna disusul ku gerakan nyahukeun pereupna kana tukang irung. Tapi Jaja rikat cepok dina ulin Minangkabau warahan anu jadi bapakna anu baheula kungsi ngumbara ka Deli Serdang lantaran ngawak di perkebunan bako. Bareng jeung tonjokan Surya poos ngahanca tempat kosong. Jaja ngacorat di kagigir bari nyamerkeun da basukuna kana iga burung. Surya ngaranyu kaget mireungeuh ulin lawan anu beda teu biasana. Ngakentak maehna Malik bari sateka polah rek nyamer dampal suku musuh anu nyuruntul. Tapi oroka aya Jaja rikat nalik deui sukuna bari ngejat ngayapak di handap. Sakaligus dua leungeunna geus hasil ngarampit suku anu jadi musuhna. Kalawan teu loba dicodeka terus wae ditotogkeun. Anu temahna teu meunang ampun deui. Surya ngageblak na kalak bengkang, sirahna ti heula ngabletuk kana taneuh. Kelos ya. Aduh sirah aing anjeun. Log. Surya geus teu ngurus di kanyeri. Ngagentak maena hudang, rada hulunglang oge. Sarta sirahna benyut. Tapi sakitu mah kaitung kuat oge teu terus ngusek. Sia anu burung mah goblok. Bang ajar sia montong kalaka ngecebrek wae lain rek nuliam sumut aing sia teh. Jaja beuki gede hate dumeh geus hasil bisa ngeragrageun anu dilawan. Ulah ka bunga sia bunga sia aing asage mah kitu-kitu pamanasan we anjing setan lamak deuleu aing mah jamak kakara sakieu mah. Surya beuki nafsu. Silik we manehna naraja ngirimkeun panimpugna. Tapi Jaja nu memang lagi sayaga rikat ngalepkeun awakna samumalang hareupeun anu dilawan. Sakilat heureub katuhunna ngapresur rek ngajojog gadolawan dina kayaan badan manehna anu keur doyong ka katuheung. Surya ngagentak nakis bari ngageserkeun suku katuhunna anu kakenca anu maksudna mah rek nutup gerakan anu jadi lawan. Tapi maehna katipu atah-atah ku gilerna panon Jaja disangkana mah erek luncat ka kencaeunana padahal mah da sidik.